Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ala khairi khalqil habibina wa syafiina wa dzulina wa karimina wa qurrata a'yunina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hajirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ta' bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina hadaitu minhum mawaddatan wallahu qarinallahu ghafurur rahim. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lebih hormat kusim kuring sadana kaum muslimin muslimat sami dimuliakeun ku Gusti Allah. Apangkeun sim kuring kisah di Cipongkor teh linggih di Cipongkor nami kampungna Cipari daerah Kabupaten Bandung Barat. Sim kuring ngawas di lembur Cipari eta guru sim kuring keresana ajengan Dasep Sofyan salah sayusna murid al-mukarram wal muhtaram almarhum Ahmad Kiai Haji Mahmud Sofwan pondok pesantren Citiis Riyadul Muta'alimin rahimahullah. Sada acan hatur punten sim kuring dina cacarios kapayuna lamun teh sim kuring cacarita perihal Wangsit Siliwangi sanes berdasarkeun sejarah, sanes berdasar sim kuring sanes ahli sejarah. Dina sisi budaya sim kuring poekeun ngan sim kuring cacarita dina ieu Wangsit Siliwangi ku hasil ngaji sim kuring dina tafsir Al-Qur'an. Sim kuring moal nyepeng hiji perkara anu teu kailmuan ku sim kuring dina rasaan kailmuan oge da kudu hati-hati. Mudah-mudahan sadaya nu ngadangukeun kadituna pasti bakal seueur salahna karsa ngahapunten sareng maklum sipating jalmi nu teu cicing dina hiji martabat. Jalmi hirup teu usik salamina, teu cicing salamina. Moal bener salilana, moal salah salirana. Nyuhunkeun maklum sedang hapunten apa bisi dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pamit teh mah rada keuna jeung papagon Quran jeung sunnah. Mugi asih maslahat manfaat lahir batin dunia akhirat kang sim kuring atuh manawi kang kasadayana. Teu ngaraos kokolot begog ka para pini sepuh di latar pasundan nu apal kana nu sanyana. Yo Wangsit tentang Wangsit Prabu Siliwangi seueur kajieunana, seueur henteu nu sabatas sim kuring ku batur kauningan sakitu kajian di perspektif itu kajianna sakieu itu sadayana. Seueur da ucapan jalmi kitu mah, seueur guareunana mundel seperti Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an sanes nguningakeun seperti Al-Qur'an. Numutkeun sim kuring wal Qur'anil hakim demi Al-Qur'an anu mun pinuh satreuk, pinuh salam dunia, pinuh sajagat raya, pinuh wal Qur'anil hakim demi Al-Qur'an anu moal beak hikmah nu terkandung di dalamna sanajan dikaji ku 1000 wali, dikaji ku 1000 ulama, moal beak hikmah nu terkandung di lebetna. Dina Wangsit Siliwangi pasti seueur nu langkung mumpuni ngajabarkeun sim kuring mah sanes ngajabarkeun, sanes nguningakeun asa legek teuing upami nguningakeun arek ngaji wedek dikaji ieu Wangsit Siliwangi ku Al-Qur'an. Nu sok dikeresakeun sim kuring daek mukaanana. Ku berarti Gusti Allah mugi-mugi sing aya pitujuh ti Gusti Allah, aya wi di Gusti Allah. Janten kasayan kang asa sadayana. Amin.
sakali deui sim kuring sanes bade nguningakeun atapi bahasa anu kinten-kinten teu sombong ka danguna teu legeg ka danguna perihal Wangsit Siliwangi ieu sanes ningali tina perspektif sejarah da sim kuring lain sejarawan sanes tina sisi budaya da sim kuring sanes budayawan tapi murni ieu mah tina hasil meunang ngaji sim kuring tina Al-Qur'an anu kauninga ku sim kuring ya diajar tafsir nalika nuju di pasantren dina tras dina pendalaman bab tauhid nu sakamampuan sim kuring tangtosna da jalmi aya batasna sapertosna kieu supados henteu rancu ucapan jalmi-jalmi nu tos sapertos kitu mah sigana salah tapi lamun teh mah kurang dilenyepan deui asa sanes kitu sapertosna kieu misalkan contoh kapungkur sim kuring ningali dina film Sunan Kalijaga sareng Syekh Siti Jenar upami telepat harita dina film teh pami telepat ieu nya dipanggil Syekh Siti Jenar teh ku Wali Songo miwarang utusan Syekh Siti Jenar dipanggil oleh Wali Songo suruh menghadap Syekh Siti Jenar tidak ada yang ada Gusti Allah nu kadua kali kaget kan wae teh anu ditah manggil teh Allah geus ngaku Gusti Allah nu kadua kalina bae itu Gusti Allah dipanggil bae ku Wali Songo Gusti Allah tidak ada yang ada nih Syekh Siti Jenar hampir sapertos kitu kirang langkung konteksna cek sim kuring mah da bener eta teh pan sueur jadi fitnah jadi kontroversi Syekh Siti Jenar dipanggil oleh Wali Songo Syekh Siti Jenar tidak ada yang ada Allah nya Syekh Siti Jenar mah teu aya dan nu aya mah Allah hungkul da ayana Syekh Siti Jenar berikut urang berikut sadayana itu karena diayakeun ku Gusti Allah nu kaduana Gusti Allah dipanggil tidak ada Gusti Allah tidak ada yang ada Syekh Siti Jenar nya Gusti Allah maksana teu aya laisa kamisli sayun lam yalid wa lam yulad Gusti Allah mah teu aya nu nyarupaan teu bisa disarupaan laisa kamisli sayun nu aya ieu Syekh Siti Jenar nu keur ditakdirkeun larut dina jamaliyahna dina jalaliyahna dina kagungan Gusti Allah itu kirang langkung nu katangkep ku sim kuring salaku jalmi anu awam dina tauhid tapi sakadikna ngagunakeun pamikiran tayana dina Wangsit Siliwangi manawi aya widi ti Gusti Allah manawi aya widi ti Gusti Allah dina jajaran kahijina nu ku sim kuring kaos pun sapun mandepun mukakeun turub upami telepat nyamper nu kahandeuleumkeun deundeun poho nu bareto ukireun dina lalangit tataheun dina waruga nu mangkuk dinu saung butut nyamper nu kahandeuleumkeun naon nu kahandeuleumkeun disamper bahasana disampeurkeun diguar nu kahandeuleumkeun teh matak aya paribasa azikrun narun surah Kang jeung Nabi summa nurun ai zikir teh seuneu summa nurun kayak jadi cahaya diduruk didobrak ku eta zikir teh naon rereged kokotor bibit berwit rujit kaonan padorakan anu aya dina dohir batin urang didorok summa nurun terus bray jadi cahaya nyamper nu kahandeuleumkeun ngaguar anu kahieuman kahandeuleumkeun kahieuman ari kahieuman teh tuh jadi poe jadi kesenyasa nyatana cahaya teh kahalangan teh kahieuman nu kahandeuleumkeun kahieuman naon nyamper nu kahandeuleum teh ngaguar hate urang nu geus kabubrugan ku papasangan di alam dunia ieu panciptaan Allah teh di alam pawenangan ieu teh kabeh ge papasangan kabubrugan teh urang teh ku beureumna ku hideungna ku senangna ku sosahna contohna
ditong boro-boro dibere susah adalah dibere senang ge diantawisna tapi teu sadayana dibere senang dibere sukses dibere awak sehat dibere bahagia kahieuman ku eta bahagia oge jadi auntah jeung moka poho kana purwadaksina dibere susah sangsara balangsa awak ririwit panyakitan wae aral jeung subah kahieuman tah ieu nyamper ngaguar supaya urang teh ulah mangeran kana eta kaayaan nyamper diguarkeun lain eta pangeran urang mah matak jalmi nu kusim kuring diuniakeun dina Kisah Tri Sipongkor jilid kahiji jalmi moal ngarasakeun nikmatna ibadah salagina manehana masih keneh ngadengekeun sosoraan ngarasakeun kaayaan dalam arti ningalikeun sagala ngahajakeun ningali rurupaan dek ngaji ningali guguludugan tuh rurupaan guguludug mau jadi ngajina dek tawasul dek manakiban dek ziarah ningali hujan eta kururupaan ku kaayaan aduh ongkos naon tuh ku kaayaan ku sosoraan lah naon jarah wae tuh jarahan mah inung bapa dilewat padahal nu ngomong kitu ge tara jarah ka inung bapana teh kurang ajar dia tahu ka batur tuh jarahan mah inung bapa padahal manehna ge tara dan jarah ka inung bapana teh tara padahal kela dibahas eta mah bisi panjang teh dibahas mudah-mudahan aya waktosna sareng aya wi di Gusti Allah kandeuleukeun tah kahieuman hate urang teh kahieuman diguar disamper terus kunaon ku ibadah tangtu da baheula teh urang teh teu apal surga teu apal neraka henteu teu apal sasa apa teh wungkul ka Gusti Allah waktos di alam ruh alastu birabbikum qalu bala wa syahidna urang teh teu ningali saha-saha ukur nu katingal teh kaagungan Gusti Allah karek sapali dieuna dina kitab dakwah wa abar urang dipilarikeun kana nur anu mulyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalih dieuna tidinya pembentukan takdir anu ningal anu bakal jantan anu tidinya tah urang nu kandeleumkeun ieu teh baheula urang teu apal surga teu apal neraka sahadat didinya teh cengangna rasa ka Allah cengang rasa dina agungna Allah urang mah senang asa nu urang asa ti urang susah asa ku urang asa nu urang mata riweuh salawasna ge da senang di aku susah di aku urang mah tah ngabebaskeun jiwa urang tina berbagai macam pengakuan la ilaha illallah la ilaha illallah aya pengakuan nyamper nu kahandeuleumkeun ku susah jeung ku senang kahandeuleumkeun kahieuman cicing di luhur cicing di handap di luhur jadi pajabat di handap jadi rakyat kahieuman ku eta sadayana teu cengang rasana teu larut dina agungna Allah panginten upami diudag kana bahasa hakikat mah teu acan aya pertolongan itu Gusti Allah teundeun poho nu bareto nu mana bareto basa di alam arwah tong bujeng-bujeng waktos di alam arwah harita nuju dina patuangan ibu urang di alam rahim 8 bulan lamina dina tempat nu sakieu heurina urang henteu keluh kesah henteu aral subaha henteu hayang itu henteu hayang ieu teu bisa ngadoa itu teu bisa ngadoai rezeki abus teu ngarasa eungap teu ngarasa bau teu ngarasa hayang buru-buru atanapi hayang lila leungit sakabeh rasa karena cengangna harita rasa urang dina agungna Allah waktu dina patuangan dina tempat nu sakieu heurina nu katingalna ukur Allah ukur agungna Allah rasana larut dina agungna Allah teu susah teu boga kahayang nu lain-lain di alam dunia nu sakieu legana kahayang loba nu katingali loba nu karasa loba nu katingali loba nu karasa loba nu kadenge loba geus teu cengang deui ka dieu mah dinuheureun bisa betah tumanina dina lega nepikeun ka teu karasa betah
jeung geunahna. Naon urusanana? Rasana. Mata teundeun poho nu bareto. Diteundeun teh kumaha? Kurang diteundeunna teh. Kurang diteundeunna teh. Kusabab naon? Geus kaganggu sensitif. Nah, geus teh sensitif deui. Wawuh peuteuy, apa beas, apa duit, apa awewe, apa lalaki, apa dunia, apa susahna, apa senangna, apa riweuhna, kareumpeukan katungtukan sadayana sehingga teundeun poho nu bareto, kateundeun ku rarasaan urang, kateundeun ku kaayaan papasangan dunia, kateundeun kalungkupan kahieuman ku rupaning kajadian di alam dunia, sehingga turun utusan eta dikir tadi kana batin ke ditakin-takinkeun kana batin para wali songo palidina para wali terus nagin supaya aya dina dirina tarekah keur ngaguarkeun keur nyamper nu kahandeupeun teundeun pohon nu bareto keur ngaguarkeun nu bareto teh lain kitu. Pek urang dek jadi naon wae di alam dunia ieu sapanjang halal sok jiwa urang direnggenekeun matakna di dieu. Ta eta maksudna teh tuh ningan Al-Qur'an kumaha Prabu Siliwangi diserap jadi bahasa sapatos kitu. Sekali di Al-Qur'an ayat nu tadi alastu birabbikum qalu bala wasahidna diserap ku anjeunna eusina jadi bahasa sarupaning kitu dina wangsitna. Nyamper nu kahandeuleumkeun hate urang, jiwa urang, teundeun poho nu bareto. Waheula tong boro-boro di alam ruh, karek di dieu wae teu ngarasa susah, teu ngarasa nalangsa, teu boga kahayang naon-naon urang teh. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Gubrak ngaran ge di ngaranan ku batur urang. Teu nyaho naon-naon didu leutik. Cengang ka Allah teu ngarasa susah. Betah tumanina di alam sakit gedena. Bisa ka kenca, bisa ka katuhu, bisa ke luar negeri, bisa laluasa di luar negeri, di dalam negeri. Tapi urang teu karasa geunahna, teu karasa betahna di alam dunia ieu kusabab naon? Teu diguar, teu disamper, teundeun poho nu bareto, nu kahieuman teh. Tah sumping we para wali nyanak tarekah cek bahasa Sunda, cek bahasa Arab toriko supaya ngaguarkeun rasa eta sakedik-sakedik nyai-nyayan deui beunta deui nyata hudang jeung beuntarna. Jadi manusia lamun teh mah cicing puguh jentulna, lamun teh mah usik puguh jeung gilisirna, lamun teh mah hudang nyata jeung beunta. Nah, eta rasa eta ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ukireun dina lalangit, tataheun dina waruga. Urang make Al-Qur'an. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukireun dina lalangit, tataheun dina waruga. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Gusti Allah geus ngumpamakeun, nah teu ngumpamakeun Gusti Allah nyiptakeun perumpamaan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Kasajaratin thayyibah saperti tangkal anu sae anu asarna akarna nancep dina dasar jiwa sabitun wa paruha sama jeung cabang-cabangna di langit di dasar bumi akarna cabangna ngarak-arak nepikeun ka langit. Urang alam sogir heula, alam kabir beusi gede teuing. Naon? Yeuh ditancapkeun dina hate. Nu sok ngalalangit sok ngawang-awang na pikiran urang, ukireun dina lalangit. Ngukir pikirna supaya usik. Ngaguar-guar akalna supaya beunta. Dan al-aqlun nurun alladzi yufariqu bainal haq wal batil. Akal dieusian ku ilmu. Pikir usik.
sadaya ditalkin ku zikir sehingga klop sadayana ku tarekah eta asluha sabitu wa faruha bis sama tatahkeun dina waruga beusi teh mah urang mendalam teuing upami nyaritakeun latifah sakumaha dina kitab Tanwirul Qulub sakumaha dina kitab-kitab nu diuningakeun ku para wali urang secara fisik secara dohir dina pikir lalangit non nusok ngawang-ngawang ketan sukma urang teu katali teuing ku wanci teu kabobodo ku pageto kabobodo ku pageto padahal isuk teh can puguh susah geus dibayangkeun ti ayeuna keur dahar jeung sambel keur dahar jeung asin padahal aya eueuh lalap duh mun aya lalap enaknya tuh jadi urang teu fokus nganikmati nu aya rasa urang kusabab mikiran eueuh jadi teu fokus urang teh tuh kabobodo ku pageto katali ku wanci kamari dina artian negatif sehingga tenamrak kagenah jeung kabetahna dina poe ayeuna da masih keneh aya we neuteuli dirina undak-undak dirina sifatning manusia keur eueuh sieun teu ngalaman miboga keur aya sieun ku eueuhna tah eta nu kareumpukan teh eta nu kahieuman teh diguarkeun deui lain eta lain nu urang lain ku urang eta sadaya tadi tancapkeun supaya naon ukireun dina langit ukireun dina langit maksana supaya usik pikirna dina sae naratas akalna dina hiji perkara nu maslahat tataheun dina waruga dina laku jeung lampah lawung kurung jeung kuringna ngancik jati dina dirina naon jati teh ajen dina ngancik ajen jati dina dirina nyari dina pati kamanusaanana manusa nu apal kana kamanusaanana nu ngararasakeun kamanusaanana nu hirup ku kamanusaanana nu teu leupas hirup jeung uripna Masya Allah thayyibatin asluha sabitu wa faruha bis sama tatageun dina waruga laku jeung perlampahan kumaha kasaluhureun kumaha jeung sasama kumaha kasahandapeun itu tatageun dina waruga urang engke upami teh mah aya widi ti Gusti Allah cikal bakalna nyaeta latifah nu tujuh teh nah Prabu Siliwangi dugikeun ka apal ti mangsa harita zaman nepikeun ka ayeuna katembus naon rupa kajadian anu diuningakeun ku anjeunna nepikeun ka katembus ka mangsa ayeuna harita bisa tembus ka mangsa ayeuna surah hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW taku firasatal mu'minin fa innahu yanduru binulillah awas hati-hati firasat sarasat caritaanna jalmi-jalmi anu takwa ka Allah yanduru binurillah nyaritana ku cahaya Allah lain ku nafsuna lain ku geuleuhna lain ku pupujieunana lain ku hayang viralna tapi ku cahaya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nurus samawati wal ard dina surat An-Nur Allah cahaya langit jeung bumi katingalina langit jeung bumi urang sadar yen diri urang manusia urangnya luareun urang aya sasatoan aya tutumbuhan aya sagala rupa itu ku cahayana cahaya Allah bisa apa kitu nanti bisa apa kitu nanti ku cahaya Allah nya pantas alam harita mah Prabu Siliwangi ku cahayana Allah kan nembus ke alam ayeuna kajadianna nyata ku cahayana Gusti Allah Allahu nurus samawati wal ardh masalu nuri kamiskatin fi misbah ku cahayana Allah apalna teh lain ku dirina lain ku ilmuna lain ku cahayana Allah kenging widi ti Gusti Allah maka dina ayat anu 6 saatosna rada kapalidinakeun Allah nurus samawati wal ardh masalu nuri kamiskatin fi misbah terus satu acana ayat eta diuningakeun nurun ala nurin ilmu lahir jeung ilmu batin zikir lahir jeung ilmu batin
dikir lahiriah jeung dikir batiniah terus pagesrek nurun ala nurin cahaya berbalut cahaya patumpang tinggi jeung paha cahaya tidinya yahdilahu linurihi mayyasa Allah nuduhkeun kana cahayana ku cahayana mayyasa kajamilu ditangtoskeun ku dat mantena kenging widi ti Gusti Allah kusabab dohir batina berkesinambungan sehingga teu mustahil anjeunna cacarita lain ku ilmuna lain ku kasaktianna tapi ku ilmuna Allah ku cahayana Allah ku widina Allah ku kudrat iradatna Gusti Allah sehingga ngepas jeung zaman ayeuna bener kajadian naon rupa nu diuningakeun dina eta wangsitna ieu mah meh sakelumit we mudah-mudahan berkelanjutan satajan hatur punten ka sadayana ahli budaya ahli sajarah di Tatar Pasundan simkuring teu maksad ngaguruan teu maksad kokolot bagog nyahonan simkuring henteu naluntik ieu mah sanes nguningakeun simkuring dayang apal ngan simkuring ngaji heula dina Al-Qur'an cing naon teh da baheula mah kolot baheula mah sok diserap jadi bahasana jadi kitu ternyata eta ning bahasa Al-Qur'an nu mangkuk dina saung butut mana saung butut teh balik deui kana hate urang lamun saung saung teh cek simkuring ieu mah saung hiji perkara anu biasana di tengah leuweung atawa di mun ayeuna mah di tengah sawah saung moal sagede imah jeung nyieunna ge teu dinya-nya siga nyieun imah ukuranna ge asal-asalan saung mah ukur iuh we kitu teu dinya-nyakeun mangga nu nyieun saung di lemur-lemur di Cipongkor di Cipari teu dinya-nyakeun khususnya lemur simkuring di Cipongkor teu dinya-nyakeun nyieun saung mah asal padu iuh we saung mah bisa keur ngiuhan bisa keur bohtram lamun geus macul geus dibuat geus ngaramet bisa dirinya teu dinya beda jeung nyieun imah saung butut geus balocor tina plastik ongkoh campur jarami ongkoh naon we nu penting mah bisa nangtung bisa iuh we nu mangkuk dina saung butut tah nu butut teh ieu tah hate urang saung butut teh sirik pidik deleka culika aniaya aya teh kotok aya teh entog aya di sagala rupa teh kokotor geus balalocor cabani plastikna geus nyarenglen tihang-tihangna geus mariring eta saung disebutna saung butut ieu saung butut teh dimaksad ku Maha Prabu Siliwangi teh ya hate urang pinuh ku sirik pidik deleka culika jail aniaya dina diri urang terus ukireun dina langit tataheun dina waruga panginten Kang sementawis sakitu heula naon rupa nu kaucapkeun teu maksad nguningakeun teu maksad ngaguruan sakali deui simkuring cacarita dina ieu Siliwangi diniatan ngaji keur simkuring nyalira sanes dina kacamata dari perspektif budaya tapi sejarah kusabab nol simkuring da budaya sareng sejarah hatur punten nu kasuhun sakitu nu pake kabeh hatur subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi